mantap ya. Dina di luar di Bubun. Wah, luar biasa. Buat yang goreng hate, menurut saya sekarang udah zaman namanya goreng hate. Kenapa? Sebab harga minyak mahal. Jadi selama hate nanti goreng, ulah perlu dipais. Ulah goreng hate perlu dipais. Arek oge pais hate. Dukan pegat. Pegat orangnya. Jangan percaya. Dukan pegat. Pegat orangnya. Jangan percaya. Nuar kai ieu di Leuwi Orok disebut nama ieu teh naon lemurna teh daerah mana? Cipari RT RW na RT hiji RW 4 RT hiji RW 4 ya Desa Sukamaju Kecamatan Rancakalong. Tapi alhamdulillah ranu ieu mah nuju ieu kana nuju Leubeut tanapi nyepang pungmurage alhamdulillah teu acan dugi ka aya di Cilaka. Kan alhamdulillah tur dugi ka ditebang teh cuman karena ditebang teh daripada bilih kaburu runtuh nyalira mending dituar ku urang gitu. Kita langsung ku aparat desa ku BNPB di Sumedang. Ya semua instansi terlibat. Di Pol PP na Polsek Polres terlibat sadayana, lingkungan hidup, Disub, Telkom, Indosat, Bukara itu sadayana ikut di balik ieu oge pan meureunannya ieu teh da geus tahunan pan nya. Nya. Ieu na kumaha tah aya mangage kuncen teu? Nganggo biasa kanu tiasa gitu. Pada tujuan apa inten dia intina mah salamet sadayana gitu ulah dugi ka aya hal-hal nu teu diinginkan gitu. Tah salamet sadayana. Tapi alhamdulillah gitu. Di awal penebangan dugi ka atas beres penebangan alhamdulillah salamet sadayana. Alhamdulillahnya beresnya dugi ka rengsena ayeuna. Kalau tadi jalan ditutup sempat macet oge nya. Rupina macet paling hidup kan. Pak, nuhun Pak.
dan Anggi. Ayo kawan-kawan bergabung, kita berkumpul, bernyanyi semua, bergoyang bersama-sama, lupakan segala benar problema yang ada, bersama cowok ganteng. Like, comment, share, subscribe channel Ucap dan Anggi.